bahwa Allah di Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batagu ilaihi wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ieu nyata tilu parentahan ti Gusti Allah. Hiji berjamaah iman mah nyata wayahna diparentah ku Gusti Allah kudu takwa ka Gusti Allah. Itu diparentah lamun rumaos jalmi anu iman. Ibu ari rukun iman sabaraha gila deui teh. Coba hiji genap 7. Sapa 5 ayat 13 cenah cek anu salah. Moal. Aya kan? Hiji menjagot naon anu patali jeung saha? Iman ka Gusti. Kadua anu patali jeung saha? Malai. Katilu anu patali jeung naon? Bu, halo. Ayat hiji iman, kadua, katilu, opat, 5, genap. Iman kodok jeung tapi kadang-kadang dina nalika kurang iman kanu genepah ya Allah kabehanana kadang-kadang teu narima. Katakan urang jalma anu geus dipastikeun ku Gusti Allah kadang-kadang eta ketentuan Allah teu narima. Osok kitu Bu. Osok nanahan-nahan ka Gusti Allah osok tara. Osok tara. Kadang-kadang osok padahal eta teh ketentuan Gusti Allah. Ngelangkungan kodok dan kodar Gusti Allah. Ya, iman ke Allah halus, bagus. Iman ke malaikat Allah percaya. Dan malaikat mah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Allah kenal malaikat mah nyata para maksiat bujeng-bujeng kasih sadetik oge para maksiat. Tapi nah urang anu dimuliakeun ku Allah saeutak saeutik doraka saeutak eusi dosa saeutak saeutik pohokan bogana. Pan kitu kan? Katakan sisi malaikat tanah urang mah bentuk anu pangsai